Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka-8 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka-8. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Dedela sanggeus gula ngadodogoan anu jugub lila. Akhirna hidup nepi oge ka tempat ieu jalu. Bagia wilujeng tebang wilujeng zumping di candi Bratajena. Ya geura ka dieu jalu ulah ragu sabab gula lain musuh ka dieu. Ceuk eta biksu. Sementara andika laju nyamperkeun najan masih keneh saeutik rada kaget. Ngahaturkeun salam hormat eyang biksu. Hatur nuhun parantos ngantosan. Hapunten upami lalampahan abdi cukup lami. Eta biksu mesem bari ngangkatkeun dampaleungeun. So gradiu kadinya andika gradiu wanokeun ngaran kula Ranu Wicaksana geus salila ratusan tahun kula nunungguan hidup di ieu tempat. Barang ngadenge kitu andika kaget dina hatena ngagarentes ratusan tahun ambe. Nah ieu biksu teh umurna sabaraha tahun gitu. Asa heran coba deui nyahoun kana ngaran aing. Ya Gusti nepi ka kieuna aing dipaparina takdir kadunya saperti kieu.
Biksu Ranu cumarita deui siga nu surti kana eusi hate Andika. Jalu Andika ulah ngeluh hirup teu salawasna saluyu jeung kaayang. Sing inget najan ceuk urang cantang tuhade tapi pikeun Gusti mah bisa jadi eta jalan kaadean pikeun ciptaanana. Andika unggul leres biksu sigana Gusti teh keur nguji kasabaran abdi. Nya da eta hakikat kahirupan mah Gusti moal mere hal anu percuma. Andika luk tungkul bari tumanya. Naon margina pangna pangresa ngatosan abdi dugi karatusan tahun eyang biksu. Biksu Ranu teu langsung ngajawab tapi malah ngaluarkeun kotak tina emas bari tuluy dibuka. Belas nalika kotak emas dibuka saberkas cahaya bodas laju ngabarasat tina jero kotak emas. Atuh puguh Andika jadi molohok waktu nyaksian kejadian kawas kitu. Ieu Andika, ieu kitab jurus Pancadewa. Cek Biksu Ranu wicaksana bari neuteup seukeut ka Andika. Uji kitab ieu ngan ukur ngajarkeun 5 jurus sakti Baradewa. Tapi dalah di kitu ieu 5 jurus cukup ngawakilan sakabeh ilmu kadijayaan anu aya di dunya kajawaran ieu. Makana hidup ditakdirkeun mibanda jeung ngajaga ieu kitab sangkan teu ragrag ka jalma-jalma jahat tur saraka. Sabab lamun ieu kitab lagrag ka jalma anu jahat tur saraka maka akibatna bakal nyieun karuksakan alam dunia ieu jeung ngagenjleungkeun dunia kajawaraan. Kitab jurus Pancadewa. Hapunten eyang biksu. Nataya jalmi sanes deui selain ti abdi pikeun ngajaga ieu kitab. Jujur abdi mah eyang, sieun sok bisi abdi teu mampu ngemban tugas ieu eyang. Walaun Andika semu seunggal. Hanjagal Andika. Jigana taya deui pilihan salian ti diri hidup. Jadi wayahna ieu kitab kudu ditarima jeung dijaga. Ulah hariwang pikeun ngajagana supaya hidup mampu ngagunakeun kasaktianna. Hidup kudu tapa. Salila sapeuting bari teuleum di jero talaga. Hah? Di jero talaga bari teuleum. Eyang biksu na telepat sasauran teh kumacarana sabab teu mungkin abdi tapa di jero cai. Kapan abdi mah sanes lauk eyang biksu? Tong wakaloba protes Andika. Sok lakukeun we sakumaha parentah ti eyang. Sing inget waktu hidup teu cukup pikeun ngeluh. Kajaba hidup hayang teu bisa balik deui ka alam hidup anu nyata. Ari dikitukeun mah Andika jempe cicing komo waktu disingsieunaan moal bisa balik deui mah. Akhirna najan seunggah tur berat Andika tumarima. Para wargi sadayana dina waktu peutingna nalika langit dipuncurut gunung Barata ukur dirias ku baranangna bentang anu pating kartik. Harita Andika nangtung di sisi talaga anu aya di kalereun candi Bratasena. Samemeh ancrub teuleum kan eta talaga Andika nguatkeun heula tekadna kalayan masrahkeun diri kanu kawasa pasrah sumerah salaku manusia biasa anu teu daya teu upaya angin Gusti nu kawasa ngusik malikeun sakabeh ciptaanana. Kalayan lalaunan
Andika ancrub ka tengah talaga. Saeutik demi saeutik Andika neuleumeun awakna. Tekung silila kiwari sakujur badana geus aya di dasar talaga. Danget harita Andika ngarasakeun kekuatan luar biasa anu ngalimpudan ragana. Lianti eta Andika ngarasaya kekuatan langka dina paru-paruna nalika bisa ngarenghap di jero cai. Peuting harita Andika tuluy ngalokonan tapa dina dasar talaga sakumaha parentah pituduh ti biksu Ranu Wicaksana. Dina sajeroning ngolah tatapana saberkas cahaya asup kana awak Andika. Saterusna cahaya eta ngalir kana sakabe urat jeung jalan getihna. Tina dua dampaleungeunna kaluar cahaya herang nyilaukeun kana mata. Beuki lila cahaya eta ngabentuk buleud sarta ngagedean. Sakujur awak Andika kiwari jadi ngageter hebat. Satuluyna Andika ngangkat dua leungeunna. Wut! Maka geleger. Cai talaga laju ngakulung teu jauh beda seperti ombak tsunami. Caina keplok ka daratan. Barang jeung kajadian rongkah eta belesat. Laju Andika ngabelesat tina dasar talaga. Blas. Awakna ngalayang siga heulang. Saterusna seot. Andika nyirorot nyamperkeun biksu Ranu Wicaksana. Cilegedeg. Ukur sajorelat Andika geus aya di hareupeun biksu Wicaksana. Hyang Widi, kula muji syukur ku ayana ieu. Hyang Widi, kula muji syukur ku ayana ieu nonoman nu datang di dunia 1200 tahun kareu. Geus azil pamagsudanana. Cek sang biksu. Andika jurus Pancadewa ieu teu boga gerakan pasti. Tapi bisa digunakeun lamun jampena diucapkeun. Poma hidup kudu bisa ngajagana jeung ulah dipake caliwura. Sumangga Eyang Biksu, abdi bakal sateka pola ngariksana. Hatur nuhun kana samudaya kasayan sareng kapercantanana Eyang. Hade Andika hade. Jung ayeuna mah geura balik dewe di tempat ieu. Sabab waktu hidup tinggal sapoe deui di bujur Gunung Barata teh. Bral geura miang kase. Mangga Eyang Biksu, abdi saja amin. Walon Andika bari tuluy undur diri di hareupeun biksu Ranu Wicaksana ninggalkeun Candi Bratasena. Poe eta mangrupakeun poe pamungkas pikeun Andika aya di Gunung Barata. Sanggeus amitan, Andika leumpang ngajugjug ka palataran puncurut gunung, di mana nalika dirina munggaran datang. Tapi masalahna ayeuna manehna disang hareupkeun kana waktu anu samporet. Satuluyna Andika inget ka si Kaligono bangsa jin panunggu pantau gawir gaib nagri Sabakangkang. Didinya kapaksa manehna ngagerowan si Kaligono pikeun diperdih bantuanana. Kalayan ukur sakali ngucap jin Kaligono kiwari geus aya hareupeun Andika. Wilujeng wengi den bade aya pikeun saeunaun manawi kula diaja ngabantos. Bila ieu mah salila prayogi simbut hirup kanggo ngarencangan dia puncur gunung supados teu tiris teuing. Ku kaula pasti dipasihan Raden. Dasar jin nalika ngomong nate
dan sopan tapi dibarengan ku nawaran kanikmatan sagala. Andika jadi nyengir, sabenerna ari hate leutik nama kacida panujuna. Tapi dumasar waktuna moal picukupeun. Akhirna Andika nolak tawaran ti jin Kalagono. Kula lain teu butuh gono. Tapi waktu kula samporet pisan. Wayahna ayeuna kula rek merdih tanaga. Sabab kula perlu tereh-tereh nepi ka cai curug Cipanganten. Gampil Den, gampil. Salira gantun meremkeun kadua soja. Kukula dijamin salira pasti dugi dina waktu sakicep sakadet netra Raden. Teu bisa kitu gono. Sabab kula kudu nepi ku cara leumpang. Oh, mangga atuh Den. Kantun cepengan pandangan kaula. Ulah salempang, salira pasti dugi dina waktosna Raden. Ceuk Kaligono bari ngasongkeun leungeunna. Kalayan teu talangke deui, Andika tuluy nyekel pageuh leungeun Kaligono. Maka sapada harita jorelat Andika bisa leumpang sacepat kilat. Dina mangsa tengah peuting, tepat peutingan anu katujuh. Andika geus ngahiji deui jeung raga aslina anu keur tatapa dina luhur batu hanapeun curug Cipanganten. Salila 7 poe 7 peuting mancen tugas lumampah ka pucurut Gunung Barata. Kiwari Andika geus hasil pamaksudana. Maka peuting eta keneh Andika tuluy nyaring lugay tina tapana. Sanggeus kitu saterusna Andika tuluy indit demi nepungan Resi Wirakrama nu aya di Padepokan Purabaya. Sedangkeun dina waktu nu sarua tepatna di Candi Bratasena. Peuting harita saditinggalkeun ku Andika biksu anu wicaksana kadatangan tamu anu teu diundang. Nyatana kadatangan ku saurang lalaki jangkung gede make jubah hideung. Dina palebah dadana aya gambar kalong. Sedengkeun tonggongna ngagandong iteuk panjang anu congona make rohit besi cakar kalong. Beungeut eta lalaki pinuh ku raca cacad tapak bedog. Malah matana oge pecak, kumisna gede, sirahna botak. Panona sabelahna mencrong galak naker ka biksu anu wicaksana. Atuh pogoe pikeun biksu anu wicaksana. Salanti ngarasa kaget, tangtuna mahena tumanya kana maksud kadatangan eta jalma. Aya maksud naon Kisanak datang ke tempat kula. Narek ngadegetan diri kanu agung supaya hirup jadi leuwih tentrem. Aing teu butuh nu kitu deuleu biksu. Paduli setan, aing teu perlu ngadegetkeun diri kanu agung sia biksu. Tembal eta jalma bahasana kasar gariha. Ari geus aya perlu naon atuh. Da di dieu mah tempatna pamujaan jeung ngadegetkeun diri. Saha Kisanak ngaran sabenerna? Ngaran kaula Kumalaraga alias si kalong setan pangawasa dunya kajawaran bagian kaler deuleu. Kaperluan dewek ka dieu nya eta rek nanyakeun ngeunaan kitab Pancadewa. Nah bener aya di dieu. Hampura Kisanak hampura. Kula teu nyaho kana eta kitab. Sigana Kisanak salah tempat jeung salah nanyakeun. Hei, biksu, ulah ngarahul sia, ulah gede-gede bol. Bisi diremukeun tababatok ti ku aing. Gancang bejakeun di mana eta kitab Pancadewa teh deuleu. Sentak si kalong setan bari murelem. Kisanak wayahna
kula mah bener-bener teu nyaho. Dasar jika nu hayang dipodaran siapa biksu sigana kudu dikieu lah ye. Hiap Cek si kalong setan bari gentak luncat dibarung ku nyabetkeun dua cakar leungeunna. Wut hiat bat-bat selebar. Dua jurus cakar setan cepet nakar ngarah kana beungeut biksu Ranu Wicaksana. Tapi leplos. Biksu Ranu rikat ngelok bari jeung ngadorongkeun pereupna ka palebah kakemplongan si kalong setan. Buk aduh jadot. Ki Kumala alias si kalong setan ngagerung bari kukulutus. Sabab karek oge sajulus maena geus beunang dihanca lawan. Tapi teu lila Gajlang hus. Ki Kumala si kalong setan narajang deui ngagunakeun jurus kalong nyambar buah. Blas. Gerakanna semu doyong tapi dua cakarna tetap nyeleber leuwih ganas. Duduk tak. Kadua kalina serangan Ki Kumala beunang ditakis. Sedangkan Biksu Ranu laju ngamainkeun jurus-jurus tingkat luhurna. Set bak bubu jamron deus aduh. Bro. Koleang, bro. Si kalong setan tetela ukur gede ngaran wungkul sabab teu mampu nandingan lihaina jurus-jurus Biksu Ranu. Awak si kalong setan namru dina juru rohangan candi handapeun patung dewa anu keur seuri. Aduh. Ampura kula biksu. Aduh, kula ngaku eleh. Cek si kalong setan meniti nyembah-nyembah. Hade Kisanak. Kukula Kisanak dihampura. Oh my, ulah reksa kali-kali deui ngalakukeun kalakuan kawas kieu. Leuwih hade ayeuna Kisanak geura babalik pikir. Kitu cek Biksu Ranu Wicaksana bari ngadeukeutan si kalong setan. Maksudna rek ngasongkeun leungeunna supaya si kalong hideung muntang. Tapi naon nu kajadian saterusna tetela di luar panyangkana. Kusabab kitu sote si kalong setan ukur nyieun reka perdaya supaya Biksu Ranu Wicaksana balanga. Nalika Biksu Wicaksana dongko secara kilat kalong setan reikat mesat iteukna Serat hutrak cer. Kajadianana estu cepat nakar iteuk cakar kalong sakilat pisan ngahanca sirah botakna Biksu Ranu Wicaksana nepi ka pejah. Danget harita sang biksu langsung ngababatang jadi bugang. Babatokna rengkah, awakna mandi getih. Hehe. Modar ya biksu. Kop dah rasakeun warasan teh aing bisa curiga. Cek Ki Kumala bangun anu suka nakar. Satuluina sanggeus Biksu Ranu Wicaksana palastra. Ki Kumala laju ngetektak sakabeh rohangan jeung popojok candi demi neangan kita Pancadewa. Tapi sanajan dibulak-balik diusahakeun diteangan di kotektak tetep teu hasil. Kalayan dibarung ku rasa jengkel, akhirnya si kalong setan ninggalkeun candi Baratasena. Di setengahing lalampahan secara teu dihaja. Si kalong setan ngambil sengit jin jeung manggihan tapak nyurigakeun. Ku ayana hal eta si kalong setan tuluy nyusud eta tapak. Para wargi sadayana poekna leuweung puncrut Gunung Barata terjadi panghalang pikeun si kalong setan demi nyusud tapak anu nyurigakeun. Tapi hanjakal sanajan usahana geus maksimal tapi hasilna teu sapagodos jeung kahayangna. Akhirna bari jeung apatis si kalong setan teruskeun lumampahna nuju kabeh kaler. Dina waktu nu sarua
peting harita sarengsena ngalakonan tapa jeung mancen tugas lumampah ka puncurut Gunung Barata. Kiwari Andika geus aya di Padepokan Purabaya. Andika keur aya di hiji paguneman jeung Resi Wirakrama. Bagia Andika muji syukur ka Gusti Yang Widi wayana hidup kiwari geus balik deui bari dina kayaan salamet halayan rengse ngalaksanakeun pancen kahiji. Eyang yakin hidup ayeuna geus sia pikeun ngamitian ngalalana dina enggoning mancen tugas utama nyaeta ngabebaskeun Den Putri Cupu Manik putrana Prabu Girilaya. Mangga Eyang, abdi sanggem kangge mancen ieu tugas. Nedapi duana we teh Eyang, malah mandar dilancarkeun sagala urusan. Sareng ditebihkeun tina balai. Iraha kinten-kintenna abdi kadah ngawitan ieu lalampahan Eyang. Leuwih gancang dangtuna leuwih hade. Bral isukan Gramiang Andika. Eyang toleh ngadoakeun supaya hidup salamet kalayan lungsur langsar. Hidup perlu nyaho Andika. Yen dina lampahan nurek disorang. Hidup bakal dibaturan ku manuk gagak di alam gaib. Kitu ngandikana Resi Wirakrama. Upami telepat mah manuk gagak eta teh dinten mangkukna nembongan di puncur Gunung Barata Eyang. Naleres eta gagakna Eyang. Bener, eda bisa anjalu. Eda gagak ngaranna Nyi Lasmi. Nyi Lasmi? Nakunaon namina sapertos wanoja geuning Eyang? Tanya Andika semua heran. Engge oge seiring waktu Rusiana bakal kabokar. Sae Eyang, mangga. Sadaya pancen teh Eyang, ku abdi tangtos bakal dilaksanakeun. Hatur nuhun kana pidunga sareng elmuna ku abdi katampip kalayan kabingahan Eyang. Kitu pungkasna paguneman antara Andika jeung Resi Wirakrama. Gancangna carita isukna nalika sinar pajar sumirat nyaangan jagat. Andika undur diri miang ninggalkeun Padepokan Purabaya. Ngajugjug kabeh kulon demi ngajalankeun pancen. Dina raraga ngabebaskeun Putri Cupu Manik nu aya di Nagri Sabamayang. Pamiarsa sadayana kaum dangu di mana wae ayana. Cag urang tunda heula ngeunaan Andika. Kangge samantawis urang caturkeun heula ngeunaan kajadian di kuloneun Nagri Margapura, tepatna di Kadipaten Indraprasta. Adipati Arkatama salaku adipati di wewengkon eta keur ditimpa ku rupa-rupa cobaan. Alatan anak hiji-hijina nyatana niluh Gayatri keur gering parna. Sagarupa pangobatan geus dicobaan. Malah duka geus sabaraha puluh tabib diangkir ka gedongna. Tapi saurang oge can aya tabib nu mampu nyageurkeun kana panyakit anakna nyatana ning Gayatri. Kayaana tetep ngalempreh, lemah leuleus taya tanagaan. Dina sajero geringna aya nu matak aneh pikeun adipati. Sabab tisaprak diselamatkeun ku saurang Jawarangora tina kajahatan Pangeran Barong.
kayaan awak Gayatri karasana nyongkab panas sarta sok gundam nyebut hiji ngaran Andika. Kanyatan eta tangtuna pikeun Adipati Arkatama mubuh mawa bingung kulantaran teu nyaho kudu maluruh Andika ka mana sedengkeun anakna nyabit-nyabit we ngaran Andika. Nya kapaksa kulantaran bingung kudu maluruh ka mana ayana Andika. Nya kulantaran waktosna tos seep waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.